Mungkin jika dulu kau limpahkan aku dengan tawa, aku sudah menjadi lupa pada sesama. Jika dulu kau sirami aku dengan harta, aku tidak akan paham arti dari bekerja. Jika dulu kau gundukan lingkaran tahta, aku belum tentu bisa jadi sarjana. Jika dulu kau sambut aku dengan belai manja, aku tidak akan hafal apa itu hidup sederhana. Justru sebaliknya, cintamu ada dalam tajam kata. Sayangmu tertuang lewat keras nada. Tegarmu tergores dari sederhana dan tulusmu terpatri pada perih perjalanan. Kadang kau tanya hari ini hari apa, kadang kau tak tahu tanggal ini tanggal berapa. Kadang kau tak peduli ini pagi ataupun malam. Kadang kau lupa apa ini rumah, panggung atau mimbar. Karena kulitmu sudah kau pertaruhkan dengan matahari, karena kepalamu sudah kau berikan pada embun pagi, karena jantungmu sudah kau gadai dengan angin malam. Kita jarang sekali bersenda gurau, karena di benakmu hanya bagaimana kami bisa sekolah. Seniman itu tidak punya biaya pensiun, itu ucapmu yang selalu terngiang. Limpahan ruah hati yang tak pernah mati di kegelapan, tanpa kemewahan, hanya beralas kesederhanaan. Meski hatimu kadang kepingan luka, meski ragamu hanya tenaga yang tersisa, kau abdikan seluruh denyut nadi aliran darah, tanpa jeda, tanpa celah. Dari ujung Sembilu ke persimpangan Kerikil, dari taburan Onak ke persimpangan Gerigi, dengan setitik harapan akan budaya, dengan sebutir cita-cita tentang tanah Pasundan. Ayah, rasanya belum sempat membuatmu bangga, tapi hingga detik ini kau selalu membuat kami bangga. Lewat tangis berjuta pasang mata yang merasa kehilangan. Sepertinya tidak pernah tuntas lidah ini bercerita. Tapi kau sudah tuntas mengabdikan diri di Persada Budaya. Lewat karya yang tak berkesudahan ditelan zaman. Ketika hidup, engkaulah legenda yang berjalan. Ketika pergi, engkaulah legenda yang sebenarnya. Rabb, titip doa dan cintaku, sampaikan kepadanya. Kita semua akan berkumpul di alam keabadian yang sebenar-benarnya. Pileleyan pah, paturai, patepang deui. Kumulungkung dina panggung gahar hegar ngagelar hareupeun layar noroweco nojoka
anu lalajo. Bahu denda jadi raja sandiwara. Nyala ketat dina rarai pamiarsa. Nu ngeprokan teu eureun ayeuh-ayeuhan. Bubar-lubar ngalungsar tukang nelayan. Burung baru ngahulan tukang panggung. Nu ngeprokan ngalungkut hate sorangan. Yang serikeun ieu hirup sandiwara. Kumulungkung dina panggung. Gahar hegar ngagelar hareupeun layar. Noroweco nojoga anu lalajo. Bahu denda jadi raja sandiwara. Nyala katak dina rarai pamiarsa. Nu ngeprokan teu eureun ayeuh-ayeuhan. Lubar ngalungsar tukang nelayan. Burung baru ngahulan tukang panggung. Nu ngaprokan ngangukut hate sorangan. Yang serikeun ieu hirup sandiwara. Aik indit ngabeca si aya nu tanyakeun bejakeun keur dinas gitu. Heeh, Jung. Kade hati-hati di imah. Heeh, Jung. Kade balikna tong urang teuing. Aing butuh duit. Yang geus menang duit mah aing ge balik. Kumaha milik we. Lain kumaha milik. Ulah jiga kamari. Balik magrib teu mawa duit saperak-perak acan lieun aing mah. Heuh atuh da kamari mah muatanana ge eueuh. Ti isuk jedur aing nungguan muatan. Eueuh saurang-urang acan. Aya eta ge saurang teu ditarik ku aing mah. Jeleumana teu gablek pikiran. Teu kira-kira ngan erek mere 100.000. Eueuh. 100.000 teu ditarik. Nah sia olo-olo teuing kemet. Lain olo-olo. Jauh dulu ke Surabaya. Bisa wae ku aing ditarik. Tapi meureun balik ngabeca. Suku aing tinggal sajengkal. Dasar jelema weureu sia mah. Diajak nyarita sabener-bener. Kalah kader ngacaprak ka mana wae. Yeuh lain heureuy. Aing mah nyaan butuh duit. Ngarti aing mah ti harita sambat dipatak ku aing angger sia mah butuh duit asa teu insap-insap. Eta si Jurik. Yeuh aing mah butuh duit sote jang mayar hutang deuleu. Da sia mah teu nyaho nu nagih meuni rabul era. Nah make era alus deuleu. Cirina nyaho dasar sia mah jelema teu boga ka era kandel kulit beungeut. Alus ge kandel kulit beungeut mah. Tibatan kulit beungeut ipis disi beungetan 2 kali. Beak atuh tinggal tangkorak. Tobat Gusti. Aing nu tobat mah
kakara ke ini nama geus riweuh kudu sanu nagih utang. Ari mung ditagih mah naha tuh sia. Betunjak anyuk. Da aing mah anjuk sok bakat ku butuh lain hayang ditatagih. Jeung jelema we gablek ka era jaba nganyukeun jaba nagih sakabina-bina teuing. Kek. Sia teh lieur kemet. Udahnya asa kabina-bina teuing. Kak erek ini nambangan ribut ku urusan nagih utang. Namang geus dipapakeun kudu nagih utang. Jadi lieur ka aingna ge. Saha anu nagih utang Loba. Ceuk eno. Kang Rustam. Aki Oji. Malah Aki Oji mah nagihna teh ngabring jeung anak insuna. Da ku sia diajukan kabeh. geus kieu we Ci. Sakur nagih utang datangan ku sia. Isukan ditungguan gitu kabeh di dieu. Gitu atuh. Eta ngaranna lalaki bertanggung jawab. Jadi isukan teh dibayar kabehnya. Lain aing rek ngamuk. Saksiannya ku sia aing rek berjuang di rembuk kudu nagih utang. Tempo we hasilna. Na aing anu gugur atau anu nagih utang ngagoler. Ampun Gusti. Yeuh kemet. Cik atuh da sia teh lalaki. Mikir atuh usaha. Apa dia teh aing rek usaha. Ngadajakan paseta. Maksud aing mah ieu neangan usaha sejen. Lain ngandalkeun tina ngabeca wungkul. Tuh. Kos batur. Ngabelaan anak pamajikan teh nepikeun katoh-tohan banting tulang deuleu. Jadi aing teh kudu banting tulang. Gitu. Sia isu kumpulkeun tulang taleng sipua. Ku aing rek dibanting-banting. Saksian ku dia supaya nya aing banting tulang. Gandeng jurig. Ieuh. Ari sia rek iraha balegna jadi jelema teh. Lieur aing mah. Aing nu lieur mah. Bingung. Kumaha mayaran hutang? Alah, make big meung teh. Urusan bayar hutang mah ulah di pikiran. Tuh si Omod kakarak ngajual motor manehna. Ayu 6,5 juta. Terus kumaha? Har, make terus kumaha? Antep we. Motor-motor manehna dijual ku manehna. Urang mah mantong pipilueun. Era Tobat Gusti. Batur ge seueur anu gaduh salaki ka tukang beca. Tapi da teu aya nu weuri siga salaki abdi. Mugi-mugi Gusti abdi dipapari kakiatan. geus aya Ci. Aing rek init nambangan. Jeung wae sia. Kieu geuning rasana jadi jelema leutik teh. Diudag-udag kasusah. Ari kahayang macik atuh para pamimpin. Si nyaan ngabelaan rakyat leutik teh. Ulangan saukur dina pidato. Kieu dina pidato mah. Mari kita berantas kemiskinan. Heup. Kita bela rakyat kecil. Ari buktina nu senang nu di luhur wungkul. Teu ngarti aing mah. Sanes dikeprokan ieu di emutan. Ici. Bener ya mah Ici. Lamun kurang-kurangna aing teh kuat iman. Bisa ngelongan adak aing teh. Aya naon? Cenah rek ngabeca maneh teh. Ngabeca bebengok maneh. Kumaha aing rek ngabeca? Sadal beca anu ngalaan sia. Samang kelukna tuh boga rarasaan teh. Si Uju nu ngabongkar sadal beca mah. Si Uju? Nya dititah ku aing. Bat seueur tukang beca anu garadu bojo. Tapi da teu aya nu weureuh jiga pun bojo. Cik atuh, nanaonan tita ngalawan sadal beca. Ayeuna dikamanakeun sadalna? Da aing mah kapepet butuh duit. Dijual ku aing ka tukang loak.
15.000. Si Ujuk ku aing diberes 1.500. Tobat Gusti. Asa bina-bina teuing sia mah. Ai, lain kabina-bina teuing sia teh Kemet. Yeuh, aing butuh duit teh jang bayaran sakola budak. Bisi sia teh nyaho, aing narima surat di sakolana. Geus 3 bulan si Otong teh can bayaran sakola. Yeuh, ulah ngagugut teuing kayang ti sakolana atuh. Budak teh sakola capek. Ini ti mah kudu lempang. Datang ke sekolah kudu diajar, kudu ngapalkeun, kudu ujian. Geus sakitu capek teh. Kudu bayaran sekolah. Kahayang aing mah pamarentah teh ngabebaskeun biaya pendidikan jang sekolah. Eta ge mun Nyaho lieur aing mah. udah nya kahayang aing mah tuh urusan biaya sekolah budak ulah nepikeun ka ngajual sadel beca. Cik atuh da sia teh kolot, sing bijaksana ici. Ai. Bijaksana naon sia teh Kemet. Yeuh, lamun budak teu bayaran sakola, rek kumaha atuh budakna teh kareupna? Heuh, matak naon sia datang ke sekolah budak. Pok nyarita, Bapak perkawis pelajaran anu dipasikeun ka punana, abdi ngaturkeun rebu nuhun. Namun abdi teu tiasa ngabalas budi ku bayaran sakola. Angin Gusti lu tiasa ngabalas mah gitu. Gondeng, jurig. Yeuh. Ari sakira-kira nak mung tanggung jawaban naha atuh sia teh make boga budak. Har, urusan boga budak maling salah aing. Aing mah lalaki. Eueuh. Jadi salah aingnya. Ya heueuh. Urusan budak masalah awewe deui. Sok we asal usul budak tempo. Kapan asal mati sia? Da aing mah lalaki, sakadar usul. Yeuh, Kemet. Maksud aing mah pepeureuheun aing teu bisa maca, buta hejo. Buta huruf. Heueuh eta maksud aing ge. Cik atuh ari kahayang mah boga budak masih nyakola Kemet. Sing nepi ka lulus boga ijabah. Lain ijabah tuh, ijazah. Lah, sarua wae nah nyebut nama. Rek ijabah, rek ijazah. Eta mah kumaha keikhlasan urang. Da sia geuning nu ngacapruk mah Udah ieu. kesel aing mah. Komo mun jiga batur. Nyakolakeun budak teh nepi ka sakola luhur. Nepi ka jadi sujana. Lain sujana atuh sia, sarjana. Sing baleg ari nyarita teh. Kunaon ari sia ici? Kesel aing mah. Init Kemet. Init ka itu ngabeca. Eta ku keukeuh, init ngabeca. Kumaha aing rek ngabeca? Apaan sadal becana ge parantos diical ku bebengok salira. Atuh teu sawios kan. Sadal beca teu aya mah. Tiasa wae digentos ku jojodog. Eta emutan dugikeun ka kadinya. Sadal beca digentos ku jojodog. Sumuhun. Kayung yun, kacipta meureun. Aing ku batur disarabat tukang beca gelo. Kieu atuh Kang. Kumaha upami diical teh. Ulah sadalna wungkul. Urang sakantenan we sareng becana. Margi abdi butuh kanggo mayar hutang ti sia. Cih, tiasa wae. Namun upami teu aya becana, na aing narik penumpang ke dari gegandong. Kinten-kinten aya ici tega. Neuleuh aing ngagadong penumpang gitu ka ditu ka dieu. Gandeng sia teh Kemet. Yeuh. Sia mah diladenan komo beuki mah ceuh. Dasar lalaki atah adol. Keur beungeut ciga panakol bedug teh. Uleuh, eta salaki disarwakeun jeung panakol bedug. Adanya sia. Oh gici. Tapi sing inget, lamun aing panakot sia bedugna. Atuh mun kitu mah si Otong teh hasil ngadulag. Gandeng, yeuh. Nyaho aing teh keur susah. Geus atuh. Ulah mikiran we kasusah. Moal aya tungtungna. Bang belaskeun sing janglar. Tuh jiga si Saro. Sangsarana leuwih-leuwih ti urang. Hutang saabreg-abreg. Anak heulai salima-lima. Tapi di lamana mah teu nguluwut. Gumbira we ka ditu ka dieu teu weleh siri. Nyaho-nyaho maot we. Tobat Gusti. Ieuh Kemet. Pang-pangan jadi pikiran aing teh si Otong.
Lamun nepikeun kasih otong dieureunkeun ti sakolana. Rek kumaha budak teh kahareupna Kemet? Kumaha engke we. Mau gitu sakola. Teu waleh hirup, teu eleh ku sarjana. Sok we, aing wanita rohan, mau adukeun jeung sarjana. Menang maung sia. Punten. Tuh Ci, aya semah tuh. Moal bohan urek nagih hutang Kemet. Tenang, aya aing, sampeurkeun. Ci, bisi nanyakeun aing bejakeun ke. Weuh, Eueuh ka mana kapan sian lagi aya di dieu? heuh ieu mah ngabobodo. Punten. Teu aya ngabobodo. Lek Heuk sampeurkeun. Bada aya beugi naon. Perjok di artos we kanggo mayar hutang. Lain ka aing, itu ka semah. Cina ka jero. Paduli teuing nu nagih ge. Rek diwarak aing mah. Punten. Sok asup, rek diwarah ku aing mah. Itu. Nu lain-lain wae ah. Geus, sina asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing sugan teh semah saha. Geuning si lain ocin. Nya Kang. Ece mah loba hutang jang. Nu lain-lain wae atuh. Di mana euy? Nya, tas di mana ujang? Aja we ka dieu ce. Ngahaja cenah Kemet. Aya naon deui? Aya naon cenah jang? Nya eta aya perlu. Aya perlu cenah Kemet. Mun lain pamajikan dicekek hareupeun semah sia. Rek dicekek cenah jang. Geus, sok nu lain-lain wae. Perlu naon? Iya Kang. Ieu entok. Entok cenah Ici. Sia nu kudu dicekek ku aing mah. Cik jang jang. Anu bener. Aya naon ujang teh? Iya ce. Kuring teh keur menang kararepet. Keur menang kasusah. Maksud rek minta tolong. Udah kereteng ieu mah nya. Nya eta da kuring teh rek ujian di sakolana ngancek guruna moal bisa milu ujian lamun can lunas heula uang bayaran sakola. Beda kretek ieu mah, beuki deukeut kretek teh Ici. Terus Maksud kuring teh sugan we akang keur aya duit. Kuring rek ngajual entong. Ya entong kuring beuli ku akang 20.000 we kang keur bayaran sakola budak. Tah, kadenge, yeuh kadenge batur mah ngabelaan budak sakola teh nepi ka ngajual entog sia. Dengekeun picontoheun deuleu. Atuh da lamun nepi ka dieureunkeun ti sakolana rek kumaha kahareupna budak kuring. Tah, kadenge. da sia make mamawe entok ka dieu sagala. Duh, keur bayaran sakola budak Kang. Heueuh.